tuh aing keur butuh pagawe. Guranya sakitu teh. Halo. Le. Ada gawe? Aduh, Pak Dede nelpon euy. Kumaha, Bos? Hayu, Bos, gawe di mana, Bos? Di Jakarta rada jauh Siap teh? Siap lah, orang pengker nganggur ya, jeung butuh duit, di orang teh siap lah pokokna mah. Siap lah hitungan lokasi. Cepetan, burukeun le. Oke, Bos, siap. Alah, kela urang izin lah ka pamajikan euy. Oh, oke, siap. Hei. Ma. Iya, Papa. Iya, Bapak teh obroleun ieu teh. Apa? Dia teh Pak Dede nelpon, nita gawe ka Jakarta. Gawe. Heeh. Ngapain gawe? Atuh cari uang mah buat masa depan. Ih, dengerin. Kalau Papa gawe, siapa yang gawean aku? Anjir. Tenang atuh mah ada terang ungu kamu teh. Nggak mau, aku maunya santai nggak musik. Mau ya? Aing mah. Le, Oi. urangnya jeung dirinya tiba heula tikeun teh saruanya kesamaan ka resepnya. Oh. Cara main balnya, Sarua pisan, oi. ke SMP-nya, Ber-SMP naonnya main bolanya. basket. Basket, sarua pisan. SMA, golep. Sarua. Ayeuna urang geus aki-aki, sarua wae nya. Oh. Nah, Pamajikannya sarua. Ayeuna ieu nya. Kita mau gawe. Sarua. Kalian mah teh bancakan. Le, Naon? nya ayeuna mah ribut waktunya. Kalau lama orang geletik loba duit, geus sunatan teh loba nyecep Oh. Harus loba duitnya. Oh. Kumaha teh Pak Dede mun ayeuna sunatan deui Pak Dede? Nggak cuma mau buntat. Naon disunatan? Teh dulu. Terus buntat disunatan, pakai buntat we deui. Naon kebagian naon tuh aya Abi? Neng mah kalem Neng. Ini bisa bermain Neng. Loh, kamu sebenarnya kamu cat, henteu. Dia cok Neng. Ku akang gitu Neng. Cok Nggak Neng. bisa, woy. Mau Neng, tong loba ngomong. Ayo atuh. Anjir. Ti, orang rek nanya ka mana ieu? Nanya naon, Le? Aparat nu paling dipikaresep ku maneh naon ieu? Polisi, tentara, apa hansip? KBG urang mah resep Le ke aparat mah. Ngan urang mah paling resep ke hansip Le. Nah, bet ka hansip sia teh Ti. Heeh, lamun inget ke hansip teh Le, sok inget ke masa lalu urang duaan. Kek. Masa lalu naon yang mana Ti? Heeh, pan urang teh matak bisa ngahiji kieu teh Le ku hansip. Oh, nya oi, urang teh pan digerebek ku hansip Ti. Goblok. Parkemen kamu. Bejana maneh Le geus panen kacang. Nyo, atuh Ti. Urang mah panen tara gagal Ti. Aya maneh kumaha na perkembanganna amlah kacang teh Ti? Ah, gagal aing mah Le teu bijil toge-toge acan. Har, sia mah salah meureun prosesna Ti. Heuh, ari enggeus nu bener kudu dikumaha atuh. Jadi sampai belahkeun teh kacang teh kekebolat Ti, sina jadi toge. Ah, waduh, nu aing geuningan dikekeb wae unggal poe teu bijil toge. Kacang nu mana sia Ti? Pan aing ieu gablek kacang hiji geuning teu bijil toge. Lain kacang eta sia teh Ti, kacang tanah. Kapan sarua dikekeb? Eta mah kacang itil anjing sia. Yo. Cua aing. Bade angkat kemana Pak Ustad? Ibu-ibu biasa tuh Pak Ustad bade ke masjid. Tapi mending tengahnya sarung. Ya bae eta sendal sisirangan. Sarung mah manawi aya di masjid je. Upami senal manawi seueur jamaahna gitu kan. Jantan bade digentoskan. Muh. Maknya Pak Ustad tekengeng gitu apa? Kandak nu saena
Pikeun awona sanes kitu. Semohon eta mah dicanak anu saena nu abona dicanak nu saena dicanak ke senal batur lamun ditukerkeun mah. Nyamun. Assalamualaikum. Anja. Tadi rada go moreulanya gedegnya kada kieu ustad teh nyamit amit nya enggak ustad. Bang Gare. Nanya. Non, Mana yang nganggur teu? nganggur. Geus gawe jeung aing erek. Gawe di mana? Gawe jadi truk mobil gandengan. Gandengan kumaha ya teh? Jadi mana jadi ngenekan orang, Cuk. Gajina gede, Cuk. Sabaraha sepoe? Gajina teh sampai 50.000. Di mana digawena? Biasa, Cuk, di stopan, Cuk, di ditu. Ayo atuh. Mana apa teh cara gawena? Ha kumaha? Kieu cara gawena. Sok mana ka dieu? Ka tukang kaing nangkon. Persabar. Pernah main atuh anjing kitu main. Kenekan. Kan cek kenekan tukang, Cuk. Ream anjing kitu mah. Sebab teh digawe bener. Ari eueuh, Cuk.